Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji sindarang syukur urang sami-sami dugikeun ka Zat Ilahi Robbi nu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah urang dina waktos ayeuna tiasa ngempal ngariung dinu kaayaan sehat walafiat sok sanos urang dina kondisi virtual. Tegelap sholawat sinareng salam mugia natrat manjang ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pinuji ka para kulawargi sahabat tur tabiin tabina dugi ka urang sadaya mudah-mudahan urang jagi di yaumil lahir engke kaing safati mantana amin ya rabbal alamin. Anu dipihormat Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda, Bapak Dr. Adil Al-Fadila Kusumah MSI. Haturan Pak wilujeng sumping dina acara kawitna nama acara itu formatna podcastan Pak. Namun saparantosna seueur jam tayang rupina ieu mah layak jantan podcastnyaan gitu Pak. Podcast leres sanes podcastan. Jantan wilujeng sumping di ruang virtual podcast BK SMPS Bandung Pak. Sapertos nu biasa panginten acara podcast ieu digelar dina waktos dinten Jumaah Pak. Enjing-enjing dina raraga agenda pembiasaan di sekolah. Oge materi-materi nu dimunculkeun materi aktual margi ieu mah program BK jantan kedah nu teraktual. Kalasan Bapak ge gaduh kasang tukang jantan guru BK tipe ieu bentennya Pak. Alhamdulillah jantan nyambung pisan gitu. Lajeng dari BK oge di dieu henteu jantan fleksibel Pak materina henteu luyu sareng program we namun urang ningali situasi sapertos contoh ayeuna urang bade mapag kaping 17 Agustus banyak hari kemerdekaan jantan tangtos anu dimunculkan warna-warna anu aya pakuat pakait sareng pergerakan kemerdekaan di urang. Kalorsan dina tema dinten ayeuna SMPS ngabantun tema sejarah ngeunaan peran tokoh Yayasan Atikan Sunda dina kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah ke baris di pugar materi eta ku pangarsa Bapak Pupuhu anu kompeten insya Allah gitu ya. Panginten tekedah didugikeun CV nah bagi Bapak tuh sabaraha kali ngalebetan acara ruang podcast Pak. Panginten mohon kanggo salajengna supados teu nyangkolong kana waktos mangge urang ya waktosna mung 40 menit Pak dinu podcast ieu teh gitu nya rada heureut panginten mangga salajengna didugikeun ka pangarsa Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda kaung ngadugikeun materina Pak di haturanna. Hatur nuhun. Nada widih heula ieu bade dibuka we masker. Bilih janten ngosom itu. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah tepang deui urang dina acara podcast SMP Yayasan Atikan Sunda. Mung ieu teh ningal jejer anu disuwunkeun sejarah tokoh-tokoh Yayasan Atikan Sunda dalam pergerakan kemerdekaan. Kahiji panginten urang wilujengkeun heula. Wilujeng kalau urang sadayana. Alhamdulillah wilujeng. Wilujeng ka urang sadayana baris mieling dintenan kemerdekaan panginten anu ka 70 genepnya. 70 genep laras Pak. Mohon mugi-mugi enggal damang atuh Indonesia teh. Enggal pulih deui. Anu kadua ieu teh teu wantun diwang-wang. Kumargi upami ngobrol sejarah mah kedah aya data panginten. Janten ieu teh maka contekan bilih titi mangsa, bilih tauna nyalahan gitu bilih lepat mohon. Urang kawitan wae panginten ku bubuka yen perjuangan ngarebut kemerdekaan Republik Indonesia teh parantos dikawitan ti tahun belasan. Buktosna dina tahun belasan di awal-awal abad ke-20 parantos ngadeg sabaraha organisasi di urang teh. Aya Syarikat Dagang Indonesia. Anu salajengna janten Syarikat Indonesia SI. Terus aya paguyuban Pasundan. Mun akhirna mah nyoko karena ngalengkah kanggo bajoang bagian gitu.
Mung dina awal nama ente biasa sakitu tangkosna oge. Margi ngadegna organisasi Peryogi Widi di pemerintah kolonial. Tahu upami di pakuat pakaitkeun sareng Yayasan Atikan Sunda. Ari urang pan merdeka 17 Agustus 45. Laras, Pak. Upami Yasma nembe ngadeg tahun 1857 gitu. Muhun janten anu bade didongengkeun teh Sateu Acan janten tokoh Yayasan Atikan Sunda banginten gitu nya. Kumaha wae lengkah sepuh-sepuh urang Sateu Acan ngadeg Yayasan Atikan Sunda. Tah sawarasna seueur tokoh-tokoh anu engkena jaranten inohong di Yayasan Atikan Sunda. Mung kabeh dienakeun mah aya dua tokoh sentral. Kahiji Pak Ema Bratakusuma, anu kaduana Pak Edang Suwanda. Laras, Pak. Mung ieu teh teu cekap waktos kanggo ngadamel biografi Pak Edang Suwanda. Dina danget ieu mah rupina urang mikawanoh wae heula Pak Ema Bratakusuma gitu. Laras. Saha ari Pak Ema Bratakusuma teh gitu tah. Kumargi anjeunna anu memang seueur catatanana ngiring ancrup dina perjuangan ngarebut kemerdekaan Indonesia. Tah urang wawanohan saha ari Raden Ema Bratakusuma. Anjeunna teh terah galuh dilahirkeun kaping 12 April tahun 1801. 1801. Saangkatan sareng Soekarno. Saangkatan mohon dibabarkeun teh di hiji lembur namina Baregbeg. Baregbeg Ciamis. Ciamis 5 kilo lah di alun-alun Ciamis jalan ke Cirebonkeun pami ayeuna mohon. Mohon laras. Ramana Raden Muhammad Bratakusuma. Ibuna Raden Kusumaningrum. Upami akina eyangna ti Ramana Raden Wiradijaya harita kubu Baregbeg. Tah Raden Ema Bratakusuma teh da panginten harita mah parantos prah upami menak-menak teh sok disebat gan gitu. Gan. Janten dugikeun ka ngantuna oge nalahna teh Gan Ema. Gan Ema. Saha ari Gan Ema teh? Gan Ema terus disebatkeun tadi alat kasang tukang kulawargana lajeng sakolana. Harita di Ciamis mung nembe aya sakola kelas 2 disebatna teh. Sekolah kelas 2 sanes kelas 2 terasna ti kelas 1 sanes mun kategorina itu. Kategorina kelas 2 anjeunna lebet ka dinya. Lajeng teu kantos lami ti harita aya sakola kelas 1. Sakola dasar kelas 1 anu namina teh urang tangtos pada apal HIS. HIS nuhun. Sekolah HIS. Lebet we ka dinya. Pak Ema teh kawentar carakan. Pinter sakolana cerdas lah gitunya. Naon buktosna? Buktosna nuju kelas 5 keneh parantos di piwarang ngiring ujian. Padahal sakola teh dugi ke kelas 7. Tah Pak Ema kelas 5 keneh terus ditawisan malah didorong-dorong ngiring ujian kanggo neraskeun ka sakola saluhureun HIS. Pak Ema ngiring ujian lulus. Lulus nanti nomor hiji deh gitu. Pembiayaan mah kelas akselerasi. Kelas akselerasi, mun percepatan bayangkan kedahan mati kelas 7 ya kelas 5 terus lulus. Nya akhirna mah diiangkeun ke Bandung, neraskeun sakola raja di Bandung ke sekolah guru. Tapi eta teh Pak Ema teh marojengja. Kumargi anjeunna mah kahoyongna mah ka sakola teknik. Mung ku Ibu Ramana keukeuh kadinya ke sekolah raja cenah ambeh engkena jadi amtenar gitu. Jadi PNS lah. jadi pejabat lah gitu mohon. Nya Pak Ema ke Bandung tahun 13 sekolah di sekolah raja mungkin itu dah. Ieu mah sanes ngadongengkeun ieu nya kumargi henteu pol gitu atena di dinya. Akhirnya di sekolah teh rada sering kumaha lah bangor dalam tanda kutip gitunya sok sering malah sering disetrap segala rupi cenah gitu eta nuju usia sakitu 12 tahunan anjeunna tos wantun pami aya kakeuheul belecet minggat ke Cirebon Pameng gimana minggat ke Jakarta ieu anu ditingali teh kaludeung aya jiwa berontak aya kaludeung. Akhirna mah aku margi kitu wae anjeunna teh di sakola raja teh mung dugi ka kelas 5.
kedah nama. Tah pas tahun 2018 bade naik ke kelas genep atau lebih parantos naik ke kelas genep teu neraskeun minggat ke Jakarta. 1818 mau minggat ke Jakarta. Dari hari tadi urang tahun 1818 teh parantos ngawitan pergerakan nasional. Di Jakarta Pak Emang ngiring kursus tata usaha. Bon A, Bon B itu. Bon B. Tahun 2000-an kadia masih aya keneh di urang kursus Bon A, Bon B. Brevet pajak lah Bang itu model sekolah kitunya. Dukalah partisna mah kira. Tah lajeng di Jakarta teh anjeunna tepang sareng Haji Agus Salim. Haji Agus Salim teh anu nyepeng surat kabar neraca. Mohon. Sadaya tang tos uninga Haji Agus Salim teh tokoh pergerakan nasional mohon. Anjeunna teh salah sawios ketua Syarikat Islam. Nya lami-lami gaul sareng tanabi guguru sareng Haji Agus Salim, Pak Ema janten resep maca. Janten resep nyerat. Nah, jadi orang pemih hayong resep maca, resep nyerat. Udah gaul sareng anu kitu. Bener. Kacanakeun. Lajeng oge Pak Ema kataji ku dongeng-dongeng atanapi ku piwuruk-piwuruk kumaha bajoang kumari tokoh pergerakan teh apaan Pak Agus Salim teh dalam iti harita Pak Ema aya sok nganjang ka rerencanganna namina teh Ali jenenganna teh Ali teh didamel di pausahaan negara-negara naonnya mun aya nama nya gitulah pokoknya perusahaan negara anu pamimpinna teh Dawes Dekker tah Pak Ema sering amang kadinya tungtunga dihiap ku si Dawes Dekker orang Belanda teh geus didamel di dia cenah kitu. Ya harita didamel di pausahaan negara di Jakarta. Teras kumargi prestasina sae dimutasi ke Bandung. Dimutasi ke Bandung didamel di Jawatan Kereta Api. Jawatan Kereta Api anu ayeuna mah di Kebon Kabung eta mohon. Tidinya dialihkeun ka pausahaan negara deui wih deui. Tapi di anu di Bandung, sanes anu di Jakarta, kan itu di Jakarta banyak perusahaan negara, terus ke Bandung Kereta Api dialihkeun deui ke perusahaan negara di Bandung, anu ayeuna mah Gedung Sate. Nah, Pemda eta mohon Gedung Sate. Tah nalika di Bandung, Pak Ema ku Dawes Dekker dunungan anak anu di Jakarta teh ya, ditepangkeun sareng rakana. Saha jenengan teh, sami Dawes Dekker kitu nah, ya nyanak nami sepuhna rupina mah. Si Dawes Dekker teh nembe sumping ti Walanda kabungura di urang terus dibuang ka ditu kumari gerakan-gerakanna dianggap ngabahayakeun pamarentah kolonial tepang sareng Pak Ema anu nepangan depan dikenalkeun diajar deui di dinya upami Dawes Dekker teh kabentar pangawaruhna dina ngeunaan politik mohon numawi anjeunna di paparin jujuluk sanes jujuluk dilandih meureunnan ku Presiden Indonesia Bung Karno janten Dr. Setiabudi EFE Dawes Dekker janten Dr. Setiabudi di urang aya naminanya eta teh panghargaan ka anjeunna dinaturalisasi rupiah dinaturalisasi nuhun Dawes Dekker teh ngayakeun kursus kadar politik dah Pak Ema ngiring didinya ngiring peserta kursus seueur dongeng-dongeng Dawes Dekker anu kacatet gitu ku Pak Ema anu kapidangdam meureunnan di antawisna aya kasauran kieu yeuh lemah cai anjeun teh endah pantes mun direbut deui cenah kitu eta teh ngagugudag dina pemupukan nasionalisme mohon naras tah nya ku ayana kitu panginten secara teu langsung Pak Ema teh ngiring kana pergerakan nasional ku cara pan tadi terus gaduh bekalnya diajar jurnalistik terus diajar Bon A Bon B diajar jurnalistik terus anjeunna ngawitan ngungkapkeun isi hatena dina koran gitu aya sababaraha koran anu diterbitkeun ku Ganema kedah ningali heula Pari Rimbon Pari Rimbon
Jantan perjuangan teh henteu mengukur nyanak senjata. Ente. Kupulpen oge tiasa. Kupulpen oge tiasa. Mari langkung seket saeuna teh. Ini orang dugikeun Pak Ema sebagai tokoh pergerakannya. Naon sih modal Pak Ema jantan tokoh pergerakan anu tadi teh aya jiwa barontak di arit tos kitu punten tadi anu kalangkung nuju di Bandung teh anjeunna diajar penca. Kasababara tokoh malih nuju di Ciamis oge salaresna mah tos tiasa penca. Margi ramana Raden Muhammad teh guru penca. Namun dongeng anjeunna mah nya ka bapak kitu. Ngadongeng anjeunna harita mah dasanyana teu kungsi diajar cenah kitu. Muhun ngan sok noong cenah bapak ngajarkeun kitu. Mun nuju bapak teu aya cenah dicobaan cenah muridna teh cenah aki meunang. Teteh nya sok ngakikeun kitu. Lajeng ngali ka Bandung anjeunna diajar rupi-rupi penca. Ditaros ku Kang Edi Eka Jati profesor. Kunaon diajar rupi-rupi penca cenah kitu. Saur anjeunna teh mun hayang aya kawani kudu diajar penca. Gitu. Walaupun diajar penca eta dongeng aki emak ka Pak Edi Eka Jati profesor gitu. Lamun diajar penca paling cerdik percaya diri. Jeung lamun perlu gelut bisa gelut. Gitu. Perang teori paling banyak. Tah jadi modal Pak Ema teh anu kahiji ti alit aya jiwa berontak ludeng budak belasan tahun ti Bandung kabur ka Cirebon ke Jakarta ka mana jadi kaludeungna mah terus teu kada diuji ketambihan diajar penca terus gitu diajar guguru ka Agus Salim tokoh pergerakan terus gitu ngiring ke kursus kader politik ka Setiabudi tah eta sadayana janten modal anjeunna ngiring kana pergerakan nasional gitu tah salah sabiosna Pak Ema teh anu tadi teh nampokeun pangawaruhna dina ku cara medalkeun sareng ngokolakeun surat kabar. Sadaya surat kabarna dina basa Sunda. Mohon. Anu ngawitan surat kabar Pajajaran. Tahun 1818 dugi ka tahun 1820 ku anjeunna. Dikokol. Lajeng surat kabar Siliwangi. Tahun 2 hiji dugi ka tahun 20 genep. Terus anu pamungkas kalawarta Kujang muhun tahun 50 genep dugi ka ngantunkeunana anjeunna 1 Agustus 84 ku anjeunna kantos surat kabar Kujang diteraskeun ku Pak Uruk mana mung telami gitu teh muhun telami teras aya eta sadayana bahasa Sunda bener bahasa Sunda muhun kaleresan dina kalawarta Kujang mah bapak kantos ngiring ngasuh rohangan budaya tapi sejarah mah sejarah penca gitu. Da hari pendak teh dia sareng Pak Ema teu jangkep cenah jadi orang Sunda mun teu bisa penca gitu. Tapi akhirnya mah kahartos dugi ka ayeuna kunaon urang bet kedah penca gitu nya. Nah teras nalika ngokolakeun surat kabar Pajajaran eta teh redakturna sisirna kaum pergerakan. Jantan warna terus warna pergerakan. Warna pergerakan aya Padarna Kusuma, Muhammad Sanusi aya Pak Oto Iskandar Dinata. Si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat. Punten. Parantos ngahariji di dinya. Si surat kabarna ngarojong kaum pergerakan ngalawan pemerintah kolonial. Tah ayeuna Pak Ema sebagai tokoh perjuangan. Dina mangsa pendudukan Jepang tahun 42 Pak Ema ngadamel barisan pelopor ngumpulkeun anu aranom sasarengan badami rupi-rupi strategi sareng sagala rupi laun-laun gitu berontak tapi secara halus ke pemerintah Jepang teu acan terang-terangan secara fisik dina awal nama margi pan Pak Ema mah diamina perhitungan pisan sepertos ayeuna bade janten tokoh pergerakan ge diajar penca heula, diajar jurnalistik heula, bekal heula. Tadi awal-awal Jepang sumping ka dieu teu langsung bergerak secara fisik. Anjeunna ngembangkeun para pemuda dihijikeun dina barisan pelopor. Lajeng dina kaping 14 Agustus, pamitat asa 15 Agustus tahun 45, tos aya wartos tah Jepang takluk cenah ku sekutu. Jepang takluk ku sekutu. Ngarembel tah tokoh-tokoh barisan pelopor teh ngarembel. Di antawisna Pak Ukar Bertakusuma Raina. Anu salajengna janten menteri nya
Menteri PU upami ngalangkung ka dayeuh kolot aya jembatan besi di sisi aya selatan ieu dibangun nalika zaman Insinyur Ukar Baratagus eta teh raina Pak Ema mohon dikembangkeun sabaraha urang aya Dr. Junjunan Setiakusuma, Pak Ukar, Pak Duyeh Suharsa, aya jalan Duyeh Suharsa di sana. Ramana Kang Bahrum, kapungkur mantan ketua AMS. Aya ini sareng seuri tokoh-tokoh ngabahas berita yan. Ieu aya beja ieu Jepang taluk cenah gitu. Kesempatan gitu. Kesempatan urang ngumpul. Nya akhirna teh riungan teh nyusun ka panitiaan. Urang panitia bener cenah Jepang taluk urang kedah siap-siap. Kedah aya panitiana kumaha mapageun Indonesia merdeka lah gitu. Terus hasil rapat teh diantawisna geus waktuna ayeuna urang ngumumkeun kemerdekaan gitu. Eta teh di kaping 14 Agustus. Tah tapi kieu cenah lamun ayeuna Jepang nyerah ku sekutu, urang rek merdeka bakal keos. Bakal seueur perampokan segala rupi geus puguh ngadu jajaten segala rupi makana situasi keos lah gitu nya. Nya Pak Ema teh gaduh kesimpulan kudu aya anu nangtaremkeun Kota Bandung ge. Kota Bandung kudu nangtaremkeun. Di antawisna ngembakeun deui murid-murid pencana. Pak Ema teh pan kapungkur anjeunna diajar penca, teras ngabulang penca suur pisan muridna. Malah aya dongeng tahun 30-an penca teh kantos teu kenging. Ku Belanda teh kumari geuning kalah ka barontak cenah di mana-mana tukang penca teh. Ku Pak Ema tukang penca diriungkeun, teras aya kecindekan bade diakalan lah cenah gitu. Nya Pak Ema nepangan ka pamarentah kolonial tahun 33 eta teh. Cita nah ada tukang penca mah teu mantak nyilakakeun cenah. Bisi teu percaya tuh tingali anu dipintonkeun teh ibing penca. Ibing penca. Ibing penca muhun. Jenengan hari eta teh dina waktu tepang sareng tukang penca wungkul teh pendekar jawara lah dukana namina di dongenganna kitu urang lamun dibubarkeun bahaya cenah gitu. Jadi ayeuna mah ngajar bela diri mah wayahna susulumputan pintonkeun mah ibingna wae. Eta teh tahun 1833 ngadeg organisasi penca anu ngawitan namina Beungkeutan Penca Sekar Pakuan. Nami organisasi teh mohon dinten kembalan ti paguron-paguron namina Beungkeutan Penca Sekar Pakuan. Anu dipintonkeun ka Belanda senina ngibing mah kitu. Jadi tepati kahartieun ku Belanda teh eta teh tiasa dianggap. Bisa mengkeren ngulik ngibing mah diajar bela diri teh. Mohon tah si murid-murid teh dikempalkeun sadayana kumpul-kumpul ieu bisi keos ieu Bandung. Soalnya tarikh merdeka aja gitu. Dikembangkeun sadaya paguron-paguron ngadamel hiji naon organisasi lah gitunya namina Laskar Rakyat Priangan. Laskar Rakyat Priangan. Kangtos mohon. Ya Pak Ema teh janten komandan Laskar Rakyat Priangan. Kalau ningiskeun panginten. Mohon. Di antawisna kanggo ningiskeun tapi anu pang-pangna pisan mah kagiatan Laskar Rakyat Priangan teh nyegat eta deui pan si kolonial teh aruhi deui ka dieu. Hareung ngawasa deui da pangintennya Indonesia mah beunghar ku sumber daya alam segala rupi ayeuna ge nya seueur rumi kahoyong. Ku cara nu sanes. Siga baheula deui tah tukang penca kedah turun deui jigana ieu. Ngadamel jilid 2 atuh Pak. Jilid 2. Janten kewajiban si Laskar Rakyat teh megatan eta jami-jami kaum kolonialisme bangsa urang lagi aya da. Aruwih deui ka Indonesia janten periode teh 45 48 mempertahankan kemerdekaan teh. Pak Ema teh komandan Laskar Rakyat anu kahiji nangtaremkeun Bandung, anu kadua megat kaum kolonial anu hoyong aruwih deui. Tah salajengna sabarantos harita aya weh reorganisasi tentara naon organisasi pejuang. Mohon. Ku pamarentah sadaya organisasi pejuang teh digabungkeun dihijikeun dina TRI Tentara Rakyat Indonesia. Pak Ema mah teu ngiringan. Padahal ditawisan janten mayor harita teh. Langsung mayor. Mayor.
Mayor teh komandan batalion, mun ayeuna mah mun batalion teh brigjen mun. Rupina mun ayeuna mohon sajajaran brigjen majen gitulah. Pak Emamah mundur, anjeunna mah langkung milih kahirupan sebagai partikelir gitu. Swasta we da baheula oge. Swasta teu hoyong niat dina naon gitu. Gitu tah hari dongeng perjuangan mah. Lumayan padat pisan. Janten ku ngupingkeun sepintas kitu oge kanggo simkuring makanya ayeuna teh langkung reueus gitu. Ternyata mohon panaratas hias teh jejak jelajah kapungkuran teh luar biasa. Neme terang abdi ieu upami di guar langkung tebih deui. Mohon kada seueur waktu ya mohon. Tah mohon laras. Saparantos kaayaan aman tentrem Pak Emah makan tos setelah didamel di pemerintah jantan wet holder teh badan pelaksana harian di Bandung anjeunna teh di keukeuh da ku belana teh Bandung cenah ruksak baheula cenah ku Gan Emah jeung balad-balad wayahna kudu ngabangun eta teh tahun 4850 namun ningali kaayaan urang Sunda harita kitu naha cenah cidra atina cita-cita perjuangan. Urang Sunda teh beten teu seueur anu majeng gitu. Nu sarakola laluhur seueur sanes urang Sunda sagala rupi dugi ka anjeunna ngempal sareng sadaya rerencanganna gaduh kacindekan kedah ngadamel organisasi. Tahun 52 namina Pangauban Sunda. Namina teh Pangauban Sunda. Teras tahun 53 tepang sareng organisasi Sunda Budaya Bogor. Dua nana sapuk dihijikeun namina Daya Sunda. Di mergerkeun. Di merger eta teh 18 Juli 53. Daya Sunda. Kelahiran Daya Sunda. Tah upami urang ngobrolkeun Yayasan Atikan Sunda eta teh lepas tidinya kanggo ngawujudkeun cita-cita Daya Sunda supaya urang Sunda tiasa sakola harita mah meureun kabeh dienakeun nuju seueur anu rarepot ekonomi ya teh sakolakeun teu marampuh gitu. Tapi anggar anjeunna gaduh pamadegan anu wangsul kana cita-cita perjuangan dugikeun kang ngaluarkeun kecap lamun ngan saukur alus kawas sakola biasa mah bubarkeun we ya cenah kitu. Tah janten ayeuna dina tak-tak urang ieu Yayasan Atikan Sunda. Kumaha ngawujudkeun cita-cita perjuangan baheula sangkan urang Sunda dina enggoning lubiung sareng sakeseler bangsa sanesna teu kakantun. Teu kakantun. Janten warga negara anu ya pinunjul lah di NKRI ieu teh gitu. Alhamdulillah dan memang sakedahna sapertos kitu. Mohon. Da upami misalna urang ayeuna teu diantisipasi ti ayeuna tiasa janten kapayun urang Sunda duka ka mana gitu. Mohon luar biasa. Talajeng Pak rupina ieu kan memang sasaran kanggo murang kali 788 upamina teh mangke insyaallah pengen sakola ge bade neraskeun gitu nya kahoyong nu dijantenkeun pateka dan sesepuh urang gitu nya janten dinu masalah budaya Sunda itu tekeng dugi ka Ical kantonan panginten ling sareng riwayat panaratasna oge tekeng dugi ka Ical oge gitu. Sapertos tipayun di SMPS aya agenda Pak upami MPLS kegiatan MPLS aya istilah nyucruk galur ka Pak Edang di fasilitik talajeng kadienakeun alhamdulillah panginten warga sakola sementawis ayeuna anu diwakilan ku Bapak Ibu guru pintennya kemari kangtos ka Baregbek Pak mohon sareng Bapak kedah ulah hilap insyaallah malih mah tiasa jantan kemah panginten mohon kasadaya panaratas hias bade di tepangan jantan supados teu ical supados poekeun obor ge mohon jantan urang oge aya kareueus nyatana upami anu di tepangan ku urang teh geuning jelajah kapungkuran nama riwayatna luar biasa jalmi nu sanes nu biasa-biasa nah insyaallah eta Pak perkawis Pak Emah jantan anjeunna rupina konsisten ya Pak nya. Mohon.
pergerakan di zaman pergerakan nasional tembung saukur anjeunna ngutamikeun pergerakan dina masalah perjuangan ngangkat senjata. Namun anjeunna langkung ti eta masalah lebetan jalmi SDM janten pemberdayaan sumber daya manusia tingawitan anjeunna ngempelkeun hiji paguyuban sagala rupina dugi ka ayeuna anjeunna konsisten ngadegkeun daya Sunda lajeng aya oge di lebetna unit Yayasan Atikan Sunda terusna kanggo ning munculkeun sumber daya manusia laras buku ilmu pangawaruna kan supados urang Sunda biasa dominan Pak laras mari urang mayoritas kadua urang teh jumlah bedumukna nya mun peran di nasionalna kedua ti handap tantangan kalau urang mudah-mudahan ke eta jantan salah sawios pertimbangan analisis SWOT sakola tah salajengna panginten Pak manawi aya anu bade didugikeun ku Bapak ngeunaan bekal-bekal anu parantos di pugar ku Bapak tadi Pak Ema karakterna cerdas anjeunna ludung gitu nya tah dilarapkeun kanggo ku kondisi ayeuna Pak pembelajaran murang kalih nuju kaayaan aya patarosan anu rada menarik kang sim kuring Pak murang kali tipeun kang tos naros nuju daring gitu. Pak cenah ieu nuju mayunan pandemi sapertos kieu abi janten pesimis saurang teh kitu. Kumaha carana supados abi teu janten kataterasan sapertos kieu. Murang kali langsung pas murang kali. Urang kedah ludeung cenah kedah gaduh kawani ageng kawane nu ageng saurang teh kitu. Urang kedah optimis pandemi bakal berlalu seumurang kalina di walar kurencanganana nyatana geuning nyambung pisan sareng karakter nu aya di Pak Ema anjeunna cerdas ludeung dugi ka wantun upami zaman ayeuna mah out the box gitu lajeng ku kondisi sapertos kieu murang kali supados henteu ngedrop teras mohon tiasa ngadaptasi naon hal karakter anu aya di Pak Ema kumaha carana supados murang kali tiasa muncul dari kawani gitu nya kawani di nu hal nu sae katanya supados murang kali leres-leres tiasa ngajalankeun fungsi murang kalihna gitu nya di bumi sareng di sakola naon hal nu kada dilaksanakeun ku murang kali Pak tina citra ayeuna sapertos sosok Pak Ema sapertos kumaha teladan teladan naon anu tiasa di ieu ku murang kali anu kahiji mah da bujeng-bujeng urang kali nya urang oge asam sepuh oge ya banyak naon cek ngelain nama jenuh gitu laras mohon namun da kieu anu disebat urang narekahan supados urang tiasa imun teh mohon sanes wae ku tuangan anu bergizi sareng anu sanesna tapi oge olahraga mohon laras Pak ulah kakantun olahraga mah bapak ge aki-aki mesti kena lah jalan-jalan katinggal weweg gua olahraga naon atuh tanya anu nyambung sareng dongeng urang tadi penca muhun ketinggal da salasna penca mah tiasa sanaos daring bamina atana bisa minggu sakali mah tepang sareng guruna kanggo anu tadi kieu adina daringna kan diajar tina video tangke prak-prakanana dilereskeun bami tepang janten kedah aya ikhtiar tepang praktekeun eta penca kunaon kedah penca bujeng-bujeng urang UNESCO oge ye hiji lembaga dunia tingkat dunia ngehargaan pisan kana penca tradisi urang teh nya kabungur sok teu ngar teh ceuk wae mah teh urang Sunda teh janggap cenah mun teu bisa penca terus dia teh kuliah di mana di anu nya eta ge alus keur penca mohon kunaon sih akhirna kahartos geuning dina berjuang baheula teh perlu percaya diri perlu seueur batur anu solider gitu ya percaya diri teh janten sanes wae sehat awak tapi lebetanana percaya diri nah angke barudak bade bakal jara di tukang gelut henteu mari penca disarangan ku pendidikan karakter salah sawios wadah anu didamel ku Pak Ema tahun 57 namina PPSI Persatuan Pencaksilat Indonesia lambangna naon sanes bedog sanes trisul sanes naon itu pare naon pare sageugeus anu kitu tah pan di urang aya paribasa lamun hapa pare teh mohon kieu jeceng upami eusi runduk
Tapi ku Pak Ema digitukeun lamun boga ilmu teh lamun eusian teh kudu tungkul lain kudu tangga. Tidinggal ge terus katinggal aya pendidikan karakter. Janten salaresna upami nu tanggah mah kosong. Kosong. Naonan. Wantun keneh mainan nu kitu tibatan nu cicing. Mohon. Mohon. Tah janten dina penca aya pendidikan karakter. Nu mawi sur profesor saya ini mah penca teh tiasa ngawangun manusia anu mangga pulia. Mangga pulia teh sehat lahir, sehat batin. Sehat lahir kumargi olahraga, diajar bela diri, sehat batin, percaya diri, pendidikan karakter. Tak ketinggalna ieu pas upami diulangkeun di sekolah. Harus bisa. Jadi barudak teh di urang pan sok dikapungkurnya ya jadi ka mana-mana. Urang sunat teh kudu cager, bager, bener, pinter. Nah, kebedian ketambihan wantar kudu wani atuh pan bisa pencat gitu. Tambihan kaludeung. Tapi sanes kanggo sombong. Eta mah amun perlu wae. Mun perlu urang teu kedah lumpat gitu. Paling teu kitu nya panjenengan urang teh teu ningalikeun lah urang teh lumpat tinu kanyataan. Lumpat tinu masalah. Tinu masalah. Teu kaya lumpat tinu masalah muhun. Da sanes nu pencat teh sanes adu fisik wae. Tapi masalah-masalah dina kahirupan tiasa disanghareupan ku benca. Saur Pak Ema dan Ema pang pencat teh bisa pikeun ngungkulan masalah kahirupan gitu. Dan sasana tos kahimpun rupina nya dinu pensa gitu. Mohon. Pergerakan itu ieu teh gitu. Laras. Da kalarasan memang sanes mengukur murang kali hungkul nu kedah diajar teh di instruksi ti Bapak oge teh payun kan ka guru-guru mohon kedah tiasa terus gitu. Insyaallah kayak kang orang cangan guru-guru orang agendakeun Pak. Mohon kedah. Ulah urang ngajak batur urang henteu gitu. Janten teladan anu tiasa ditularkeun tina sosok Pak Ema ataupun Gan Ema di antawisna hiji pendidikan karakter. Pendidikan karakter terkait masalah kepercayaan diri. Mohon cenah ludeung budak teh. Wanter. Teras tanggung jawabna. Mohon laras. Janten murang kalih anu mayunan ayeuna pembelajaran daring sapertos kieu kedah yakin pandemi bakal rengsek. Moal kata terasan sapertos insyaallah. Teras mun kapayuna oge urang salaku murang kalih panginten tanggung jawab kedah teras dijalankeun teu keng dilupaskeun. Seueur pisan hal-hal anu memang tiasa janten motivasi kanggo urang dina karakter-karakter nu aya di Pak Ema. Eta upami Pak Ema teh ngantunkeun teh tahun 84 hiji Agustus 84. Yuswa 83 tahun. Waktu Stipayun ngadegkeun Yayasan Atikan Sunda teh Pak Ema teh sareng saha eta teh Pak anu ngadegkeun Yayasan Atikan Sunda teh? Tah Yayasan Atikan Sunda teh salah seueus bagian ti daya Sunda. Anu ngawitan kenging pancen atanapi naratas ngadegkeun yas teh Payogasara di antawisna. Mohon. Mun teu langsung tahun 57 ngawujud. Aya sababaraha tahapan heula nembe tiasa ngawujud saparantos Pak Ema sasarengan Pak Edang. 20 tahun di Mohon. Namun idena tos aya, tos aya. Kedah kieu urang Sunda teh kudu sarakola, kudu palinter gitu tah. Dinten ngawitan ngadeg teh SD heula bener Pak. SD hiji nya di Pasir Detik. Mohon. Eta tahun 70 tahun sabaraha teh? 77 kan. 78. Genep salapan. Iya. Oh, ngawitan ngadeg genep salapan. Oh, biasa mun janten ari kitu mah yas teh tos gaduh sejarah nu panjang. Panjang mohon. Tos luar biasa genep salapan mah. Tah lajeng Pak insyaallah nya Pak nya panginten kanggo kapayuna karakter-karakter anu aya dina sosok Pak Ema, karakter perjuangan di dinya penanya bade di distribusikan bade ditularkeun ka murang kali mung painten wayahna ka Bapak salaku yayasan kedah rajin ngemonitoring gitu kan sok pilih lepat gitu nya janten insyaallah ke Bapak tiasa lungsur ka handap kanggo supervisi gitu ya bahwa ieu laras teu murang kali teh gitu nya diajar karakter Sunda. Nah, mudah-mudahan tiasa janten murang kali anu janten alumni yas teh di antawisna janten
pemimpin. Amin, amin, amin. Bawa jantan presiden atau gitu, teh kayak jantan RT wae gitu. Laras. Makaning ias teh ka Bujang Sohor. Laras pisan. Malih mah upami aya gempungan guru di tingkat kota Bandung, upami oh iya tias gitu. Meni diagulkeun pisan Pak ku rencangan nu sanes teh mangga cenah ieu tias mah sae cenah nyariosna itu ieu na mangga kapayun sok ditu orang gitu we gitu. Janten kan eta janten PR kanggo urang. Mohon laras. Guru na we sapertos kitu insyaallah murang kalina oge upamina teh mangke sakola ka neraskeun ka tingkat nu sanesna upami tias tah paling henteu percantan gitu di nu tata krama. Tah eta penting pisan mu. Eta terus ical ayeuna teh seueur anu setengah ngode mu. Leres pisan. Paling mah jantan PR oge Pak nalika ayeuna kagiatan pembelajaran jarak jauh sapertos kieu daring memang karakter-karakter etika sapertos mah itu rada kakikis kan Pak. Rada kakikis sapertos ayeuna sering informasi bisa murang kali teh cenah aya kesan sesah diatur, digugahkeun sesah gugah gitu ngerjakeun tugas alat wae sapertos kitu. Karena memang kedah janten agenda kayak insyaallah mudah-mudahan di kegiatan tatap muka kapayun tiasa karengsekeun mung pinten wae nangke Bapak kedah sering insyaallah monitor pinten wae gitu. Pidoana sing dipaparin Yuswa ku Allah. Amin nuhun pisan. Ya teh Pak hapunten pisan panginten da memang waktosna teh teu seueur. Kalasan upami batasna mah tadi teh tos diwartosan ku tim operator 5 menit kapengker teh tos nyebatna kieu gitu tos CF gitu. Monggo abdi rada diacuhkeun. Mung pinten mohon kumargi memang waktosna tos. Mung pinten Pak hatur nuhun pisan ka materina. Insyaallah ke panginten naon hal anu dipugar ku Bapa neme karakter-karakter nu aya di diri Pak Ema janten kareueus ka urang sadayana oge henteu mung janten kareueus oge namun laras-laras tiasa diwujudkeun ka amin amin murang kali kapayun gaduh karakter murang kali anu pajuang gitu laras sanes mung saukur dina pajuang pribadi namun tiasa ngangkat nami Sunda amin mudah-mudahan panginten hatur nuhun pisan Pak kana kasumpengan kana ilmu anu parantos dibigikeun hatur nuhun pisan kanggo acara podcast ieu biasa simkuring nya kabaku kabehna biasa kasumpingan deui ku Bapak kanggo ngatilu kalikeun gitu nya Pak insyaallah kapayun mudah-mudahan aya waktos anu tiasa dicocokkeun deui agenda anu sanes tiasa sasangan sapertos kieu deui pinten Pak mun hatur nuhun pisan sami-sami mohon hatur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan kana perhatosan sadayana panginten kanggo acara podcast dina mayunan mieling dinten kamardekaan urang 17 Agustus kapayun cekap sakitu nu tiasa kapiatur alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP yas emut kana teu itu aya anu masih kana ngahulang Pak. Dacan. Penting mah prestasi ka hiji budaya juara. Urang ulangnya deui nya supados murang kali rada ieu. Tah itu aya nu masih kana hulang-hulang, gugah gitu nya. SMP yas prestasi ka hiji budaya juara. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak.